Cah Haji, sabenerna Abi mau ikut campurnya, tapi Abi karunya ke Cah Haji. Kunaon, Cek? Tadi si Enis ngomongkeun Cah Haji, cenah mah Cah Haji teh resep pamer, jeung ngarasa paling pangbeungharna di kampung ieu. Serius, Cek? Nya, tapi ulah diomongkeun Cah Haji, Abi nu ngomongna. Nis, sabenerna urang mau ngomong, tapi maneh kudu hati-hati ka Cah Haji. Kunaon, Cek? Cenah cek Cah Haji ngomong, maneh mah jelemana pelit. Lamun aya tatangga minta bantuan teh, maneh mah pura-pura teu boga. Nah bisa, Abi cuma ngomong ke Nis, ulah nepikeun ka maraneh pasea nya. Nur, meuli. Lamun aya jelema nu ngomongkeun urang, langsung ngomong we. Abi oge teu sieun daripada ngomong di tukang. Nih saha nu ngomong, urang ngomongkeun. Cepitri. Nah, maneh ge diomongkeun ku Cipitri. Nya kitu, Cek. Cek oce cenah Cah Haji ngomongkeun si Enis. Jeung cenah urang ngomongkeun Cah Haji. Ih, meureun maraneh salah denge. Nu salah ngadenge, dua jelema sakaligus. Hebat oge cili urang sama-sama rusak gara-gara ece. Mulai ayeuna mun aya nu ngomongkeun tentang urang tanya langsung jelemana. Bener Cah Haji, ulah percaya berita di grup WA berjalan. Ulah babari percaya omongan batur. Lamun aya masalah tanyakeun langsung. Ka jelemana. Ka jelema nu bersangkutan. Karena adu domba cuman bikin tetangga bermusuhan. Sementara si pengadu malah menikmati keributan.